Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun bentengan awak urang ku sholawat. Yuk orang simak bareng-bareng. Guys, orang ngemat kanjeng Nabi disebut supaya faedna datang ke orang. Di satu orang sering uluk salam ke kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salaman ku orang, bacaan sholawat ku orang sesuai jeung petunjuk guru. Mana orang dek norikot nu mana orang? Qadiriyah. Tunjina ber Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyiat wa tarfa'una bihi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Baca abe lahan ipinuku sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mufrad alam jelas kanjeng Nabi nyaritakeun nakirah maqsudah wah jelas boga sirul wilayah wali. Aya nakirah gar maqsudah wali mastur khususnya boga ngan teu kanyawan sebut wali mastur, lain wali ngaran mastur, lain wali tersembunyi. Loba teh mastur wali, hanya wali-wali deui bae nu nyaho. Nomor kaopatna wal mudhofu ila auliya illah anu disalandekeun ka para wali-wali Allah, anu nyalande ka para wali. Murid berarti mah bitarbiyati wal khidmah, di rumah jeung ngaladen. Jelema teh hayang ibadah ka Gusti Allah tanpa aya nu ngurus kesulitan. Boro-boro urusan ibadah atuh melak buah ge teh diurus moal beres. Ieu melak buah atuh komo ibadah mah puguh juntrunganan. Terjadilah guru-guru mursyid. Baheula Tuan Syekh Abdul Qadir, a'immatul arba'ah, termasuk mazahibul arba'ah, termasuk itu diurang ahli-ahli Allah nu belah dina pisan atuh Syekh Asnawi caringin ahli batin belajar ibadah teh kanu kos kitu ulah kanu sok make safari belajar proposal atau maka dinya matu. Jadi parantina orang lamun dek nanyakeun ka mana jalur proposal ulah hese-hese ya kipudoli nanyakeun coba ka mana jalurna gitu. Nyana minimal nyaho lah walaupun nyana henteu minimal nyaho lah engke nyana ge mentas sekian persen gitu lumayan kan tah jalur-jalurna. Lamun urang dek nanyakeun soal gitu yayasan atuh aya teh kiai nu nyaho jurusan yayasan. Urang mampan kuari nekin yayasan teu bisa. Sanajan hayang ge ka mana kuduna ngusulkeun ka mana ya badan hukumna teu bisa. Hese kana teu bisa mah. Dek ngaji pikir hayang nyaho ye coba patul muin ke mana aya parantina, ngaji alfiah aya parantina, ngaji alat johar maknun mantek dan wetan aya parantina. Hayang ulah terak ditembak Cisoka aya Cisoka tang adaharan pelor. Ayo tadi ayah hayang ayo mau irit pelet atau ayah
aya saparati peminatna loba teh nu karitu mah peminatna loba peminat pikih hampir mayoritas alat gitu kene lantaran atuh moal beres engke maca kitab pikihna teu dialatan bahkan naik warika qaidul fikih naik asbah wan nadhair dan lain sebagainya jamul jawame biasa diaraji loba tah mah peminatna nu kos kitu mah ambalaya loba balik ti wetan ngayakeun pasaran alpiah johar makdum menerima murid baru dengan uang miftah waduh nyawanya uang miftah geus ditonjolkeun iya nu rusak na ku ari santri teh satu sisi kosu bener urang mun ngadenge model di wetan di mana di gitu petir ngaji jamul nah berbandingkeun cenah jeung universitas anu padahal mah ieu mah ilmu hebat oh aya ngabandingkeun kitu moal anggeus-anggeus urang sekolah mah cenah uang miftah nu sekian nu sekian ieu mah jamul jawami kitab nu panggedena hanya untuk ya sekian dibandingkeun jeung ilmu oh ngabandingkeun kitu mah moal anggeus hayu bae banding-banding gitu engkena untung rugi ka dituna kan jadi berarti kan jual beli ekonomi tuh kan mal beres oh asal geus kos gitu mal beres nah loba tamata geus mampu fikih geus mampu usul fikih geus mampu alat geus mampu tafsir begitu mustalahat tafsir geus mampu kemudian mustalahat hadis jeung hadis-hadis geus mampu ieu jang naon ieu ilmu kan jang pakeun yang diamal al ilmu bila amal kasyajarin bila sama jadi kudu istiqomah tadawamul ilmi wal amal nah ngadawamkeun ilmu jeung amal nu supaya ngerenyet hate teh sesuai jeung dina Al-Qur'an wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana nah supaya ngerenyet dajilat qulubuhum cek supaya kerenyet ke kumaha ieu hate teh maka ayalah guru mursyid untuk mengurusi batin sebab ketika orang boga ilmu takabur ku ilmu orang boga gagah sombong ku gagah orang boga jabatan tulak cangkeng nage diceuli iya penyakit nu kos kieu penyakit maka Kanjeng Nabi jaritakeun tentang batin ke sina Abu Bakar, sina Umar, sina Utsman, sina Ali kemudian ke sina Huzaifah dan lain-lain sebagainya anu diberena sekian aya nu teu dibere ku Kanjeng Nabi teh nah bagi bangsa Badawi nu kara itu biasa bae Kanjeng Nabi hanya sebatas zahir ngembanglah tidinya terus model Mu'adz aya tuntunan sufi biriwayati Mu'adz wah tamu kelas tinggi jasa tamu Mu'adz kelas tertinggi pisan tamu sehingga sulit untuk dituturkan metode Mu'adz sulit untuk kita hanya ucapan-ucapannya dicupliklah ku bangsa ulama-ulama disederhanakeun dirapihkeun wah ieulah tokohna nu baheula teh timibiti Sina Husain terus ke handap datang ke Syekh Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Syekh Marufil Qurqi terus datang ke dia Bahauddin An-Naqsabandi terus Yusuf Al-Hamadani itulah pengembang guru-guru mursyid terus kabelah dia Imam Abu Hasan As-Sadzili kemudian atuh Syekh Athaillah Imam Mursi waduh ada orang lamun ulang dongeng-dongeng kos kitu tah ahli-ahli batin urang hayang seuri na aya anehna aya mana keanehanna eta ketika urang nyaritakeun kitu Imam Abu Hasan As-Sadzili begitu hayang guru Imam Mursi guru Syaikhillah datanglah ke Mesir di Tunis nya negeri ge eta urang hayang seuri na aya aing deuk neangan Allah kumaha nu sabenerna Allah Imam Mursina ka jero kan teu luar dicoba hayang nyaho kasabaran datang ka mana kos kitulah ngaji batin
Nah ini budak gagalendotan di umur genep atau 7 tahun bari nyekelan beheng baju gitu ceknya nanti hehe dek deagan Allah cek dia Allah di jero hate udah kita hangat nyana kaget cik udah kletik dijauhan ke hati aing mah geus kolot eta kan anak saha eta kan eta Masya Allah cerita Syekh Athaillah terus bunyian hikam terus kebelah dieuna itu Imam Ghazali terus berkembang maka lobalah jalur aya Qadiriyah aya Naqsabandiyah aya Qadiriyah wa Naqsabandiyah aya Tijaniyah aya deui Utsmaniyah aya deui Mu'adziyah aya deui Rifaiyah aya deui terus ka Syafi'iyah Malikiyah Hambali Ghazaliyah terus toriko intina akur untuk membersihkan batin hanya metode nu beda cara pembagian-pembagianna sesuai jeung hadisna panaya hadisna calikna aya hadisna silana aya hadisna kemudian pereumna aya hadisna aya mun jelas-jelaskeun geus kudu bae lanan ieu mah cerita kemudian atuh aya hadis kangjeng Nabi nyaritakeun lelembutanana atuh aya dina Al-Qur'an aya dina hadisna rapih urang lamun ningali riwayat dina buku thariqah rapi amat ucapan kangjeng Nabi riwayatan kieu riwayatan oh jauh bener tuh ieu keur carita guru batin teh supaya ka Allah bae hate teh per detik teh ka Allah awak bisa bareng jeung manusia awak bisa bareng jeung makhluk awak bisa bareng jeung sahabat hate tetep jeung Allah supaya kitu tah apa bisa etalah urang kadang-kadang pertanyaanna kodos kitu apa bisa sih atau emang urang mah pan khusyuk teh kieu maksudna lamun dahar teh emang pikiran kadahar beuteung kadahar nanaon kata jadi khusyuk ieu teu ka mana-mana pan nah geus khusyuk teh urusan kos kitu urang mah urusan motor, urusan mobil, urusan dahar, urusan imah, urusan kawin itu harus ieu mah neuk dika Allah keun bae nah kanyahoan lah ku guru mursyid anu geus guguru deui ti guruna lah intina mah ti kangjeng Nabi lah nah kuari mah manehanana teh geus bisa nganyahokeun bahwa panyakitna yakni awaikna nu enggeus kanyahoan opat lah cek Imam Ghazali aya tambahan nu genep aya tambahan nu 7 aya nu ngurangan ti opat kembalina tetep ka opat-opat keneh hiji dunia 2 makhluk 3 nafsu 4 setan ieu lah nu kudu diarahan ku urang ngalengitkeun dunia zuhud berarti mulai urang zuhud teh tapa tina dunia tapa dihandapeun tanggal caringin hayang pesok koneng mah gampang teman komo di tanggal caringin Golkar wah dimeunang bae eta bagus dek pesok lain pesok koneng pesok hejo ge meus eta koneng dan wah nah mulai guru mursyid ngadidik urang ya bagi anu geus meujeuhna dididik dek dibere ilmu batin supaya batin ka Allah baik maka supaya ngurangan sare ngurangan dahar ngurangan ngomong dikurangan eta hese lamun teu dibere kekuatan para nabi janabi nu boga kekuatan mah Nabi boga kekuatan lantaran makrifat geus asli di jero batinna tapi kan babarengan jeung masyarakat dakwah berarti boga kekuatan anu luar biasa di Nabi mah seluruh nabi nya mah geus teu sambarangan bareng jeung jelema hatena jeung Allah Nabi mah geus dijamin kos kitu bae nya mah maksum geus pasti kos kitu lah nama Nabi mah nabi sahabat kos itu jadi diberi kekuatan ku Gusti Allah batinna tetap ke Allah per detik geus eueun teu ka Allah tapi nyana bisa dakwah ke masyarakat biasa ngomong naon kadang-kadang gurau dan lain sebagainya padahal batinna ka Allah iyalah kekuatan Nabi nah urang jelema biasa
tita dakwah orang mah dakwah teh apa anu kacau ya kan amplop ya kan agung mulia urang ketika dakwah teh kadinya arahanan eueuh ka Allahan nah supaya dikaallahkeun diberilah kekuatan Nabi ku Gusti Allah carana urang dedeketan jeung Nabi moal bisa lamun henteu boga kekuatan Nabi kajen kumaha ge moal bisa jadi ngaranna faed ngocor ke kekuatan Nabi ka urang pan nabina tos maot cak saha maot Nabi ulah ditekalkeun maot Nabi mangalih mun sia modar nah mah teu teu maot tapi mangalih nah teu maot sok geura cek Kangjeng Nabi man ro'ani saha jelema nu ngimpi ka kaula asli lantaran wa inna syaitana la yatamasalu ilayya setan teu bisa ngarupa ka kaula ditanya ku sahabat tuan lamun ngimpi sama tuan asli kok bisa asli gitu lantaran teu maot kula mah oh ya oke guys orang ngemat Kangjeng Nabi disebut supaya faedna datang ka urang geus satu urang sering uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah salaman ku urang bacaan sholawat ku urang sesuai jeung petunjuk guru mana urang ngorikot nu mana urang qadiriyah tunjina bil Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyiat wa tarfa'una bihi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik baca abe lahan ipinuku sholawat kekuatan Nabi heula di awak kurang lantaran mun kekuatan Nabi dek nempel di mana mau terus ulah ngarasa kukumaha maca sholawat dage sing isi koma bae terus bain berarti sapoe dua poe sanajan awal nama make target seminggu 4.440 setelah eta lain hajueureun supaya nyanding sholawat ka urang ulah kuntil anak bayi nu nyanding ulah kuntil anak bayi sholawat dina nyanding nah kakarak di sholawat doang ge kakarak sholawat mulai tiis artina tiis go mah pandangan terhadap dunia pan Kangjeng Nabi mah eueuh sama sakali kakarak di sholawat doang urang geus senang tenang deuleu dunia teh tenang teh kumaha ji teh dunia geus diatur ku Allah tuh aya bae alhamdulillah teh angan heuy satu beres sholawat dan nyanding berarti kita sholawat ke urang kan kekuatan Nabi dipindahkan ke urang lain dipindahkan menta hakikatnya mah menta kekuatan Nabi coba atuh lamun teu boga kekuatan Nabi dakwah moal kuat teh moal kuat dakwah emang kumaha tuh mun teu diberi kekuatan Nabi sare ngan syukur sajam atau setengah jam mana kuat sih tapi Nabi mah teu sare Nabi mah galbuhu lam yanam walainu kana sakadeulina kurang saredah henteu andai kata teu sare-sare ge masalah ngan nyana bersyariat bae jang urang supaya urang nurutan Kangjeng Nabi mah usatun hasanah andai kata teu sare-sare masalah Kangjeng Nabi mah nah urang teh dihayang boga kekuatan Nabi iya urang maca sholawat terus salat supaya teger kekuatan Nabi aya di diri urang encan waka zikir mah lain cara torekat kos kuari bu asal datang ke guru ku torekat beat ayo ilallah beres masjid mah pan aneh torekat sih kak embe heran aing mah kasih bulan hareup eta kudu ditebus pakai emas berapa gram 100 lah jang naon atuh mama ieu mama mursyid dikawin mama mama mursyid dedek kos kieu salah jurusan malah titah ulah aya kos kituan ulah aya nah ya terus sholawat tah ngunyemna sholawat bae ngunyemna mantes sholawat mantes sholawat penting sholawat diuk di mana bae sholawat maksudna kekuatan Nabi supaya ngeclek ka urang sebut faed dan keharti urang teh horenganan kos kitu ayo terus aja sholawat terus geus bagus lahan kanyahoan bakal ku guru
jangan wayah di pelakang mah ini pas geus teu kudu digaruda geus pas ye tanduran aing can di tanduran mah nya ge ulah waka lanan ge loba teuing cai kocorkeun caina waduh ieu tatangkalan jaradi bener atuh petani ge nyahoeun petani geus bagus ieu mah wayah ieu ya aing can wayah henteu hayu sholawat lah terus beres kakak aku hari dibere zikir baca carana kieu lah karak tahap awal mulai tahap awal baca pada sholat sekian naik tahap kedua naik waring geus menguji ke latifah teh lelembutan diurus kurang lelembutan urang aya di awak kurang roh itu make lelembutan sebab roh teh lelembutan diasupkeun ka urang lamun rohan urang ngaranna bangke mun aya ngaranna insan jadi urang gerak urang teh kumaha roh uruslah roh ku urang lantaran nu ngagerakeun urang ayo guys mulai diurus nah ke aya tahapan-tahapanana aya 9 tahap aya nu nyieun 7 tahap tergantung kumaha thariqahna disebut makom ke aya makom tahap ieu ke datang ka makom ieu tahap ieu ke datang ka makom ieu tahap ieu datang jadi moal keliru kajian kuku bage aya tahapan-tahapan cara kereta mimiti ti beos jurusan kawetan beos dah ti beos pos pertama naon ngaranna tah beos ya tuh kan emang cara naik kereta meureun semuanya terus mun datang ka Garut teh sabaraha atau namun tita Jakarta datang ke Garut datang ke Jibatu sabaraha pos tak eureunna aya pos 1 pos 2 pos 3 pos berarti pos A pos kali hiji datang ka dinya ta kereta pos 2 datang ka dinya ta kereta pos 3 datang ka dinya ta mun teu mogok ya kan iki sarua beli thariqah pos 1 ka dinya pos 2 ka dinya pos aya tahapan mentak kanyahoan kos penca kanyahoan kembang sia kajian hukum datang ke kembang ngesikeun dah ya tahap awal tahap kedua nah itu kanyahoan tuh jadi zahir kanyahoan batin ge kanyahoan ku pendidik wa kanyahoan datang ka dinya lah geus mulai wari dididik batin dididik nah ieu teh kan nyana selama pendidikan ngaranna salik murid ngaranna murid naik jadi salik dalam masa tahap dididik tak eta teh kan jana jadi jeung henteuna encan kanyahoan tah ngurusan batin teh nu disebut ke situ mudhof ilal aulia nah ieu tanu keur dididik wal mudhof ilal aulia ila aulia illah ditarbiyah dididik wal hidmat muridna ngaladen ka guru kumaha jeung guru seakan-akan nyana kosmait dihareupeun nu mandian deuk ditangtungkeun didieukeun ditangkarakeun kumaha nu mandian bae hidmat ngaranna tita anu tita ieu tita anu jeung moal dititah ngusrukeun ieu guru mursyid mah lantaran ieu teh keur dibersihan batinna nafsuna aju mursyidna kadituna segala menta ieu menta anu menta ieu menta tetapi lain mursyid jarana murid mah ngaranna mursyid sadur tah atuh itu moal dalam rangka mendidik KBG nafsu nu aya di dinya anu piceun cara miceunna urang teh nyaho kumaha guru ieu piceun nafsu etana tah kanyahoan tah piceun carana kumaha guru lah nu nyahoan cara miceun-miceunna mungkin tambah dunia mungkin kurang mungkin dipenta mungkin dipiceun mungkin di anu hanya guru nyaho hese tah mah kosit olah batin hanya ahli batin lah nu nyaho nyana teu menang nentang kok kieu amat teu menang kitu lamun aya kurang narima nentang demo moal jadi dina batin geus moal jadi bae geus lajeng pindah guru nah ieu hidmah nah ieu lu hese ge tengah hidmah tarbiyahna mah terus ieu ayo dalam rangka tarbiyah ieu ayo terus nu mantap eueuh anu teu seseleh urusan guru batin teh non belajar batin teh seseleh udang penting teu meunang henteu udang geus udang salat ai guruna mah hees bae eta pan hendak eta ka urang ai aing titah udang titah salat aingnya da kerek di deukeut urang ker atuh lain tibalik bae nyana hees urang hees nyana salat urang hees geunah henteu pan guru mursyid mah kos kitu urang mah titah udang salat nyana na kerek kadang-kadang subuh ge lambat loba tah guru mursyid kos kitu tah masalah emang nyoba teh hese jasa
pokoknya mah suudzon ka guru bahaya, suudzon ka guru mursyid geus bahaya, nekalengitkeun nafsu nu aya di awak urang. Kok bisa haju urang teu suudzon pan dididik sakabeh perkara nu kaluar tina aturan Allah. Hirup nang Allah, paeh nang Allah, sugih nang Allah, susah nang Allah, gerak urang menang Allah, cicing urang menang Allah, patali jeung diri urang, patali jeung batur. Ketika urang amprok jeung batur eta teh nang amprokkeun Allah, sasalaman nang nyamalamankeun Allah, urang kaciduhan ku batur nang nyiduhan Allah, ketika urang ditajong nang najong Allah. Nah ieu teh tak didatangkeun ka sadar-sadarna dicobakan ku guru. Mulai guru bangun api lain bae asal ka urangna aju suudzon bae geus turun bacan jadi berjamaah ya nungguan bae guruna teu datang belum teh guru guru udah teu datang. Aduh aju nyana ngomong ye pan guru teu berjamaah ya suudzon geus moal jadi hese kan hese nek dijadikeun jelema ahli Allah teh lain lalagan. Ai anu samanea mah biasa gampang asal-asalan mah, tapi neuk dijadikeun istimewa luar biasa ieu hese. Nah sebabna neuk disarupakeun ka nabi. Ya Allah awak urang nu sakieu bujidna sakieu kotorna sakieu luar biasa gorengna neuk diakurkeun jeung nabi. Nabi pernah marah henteu ai lain dina waktuna mah. Nabi aya nafsu teu ieu urang teh diakurkeun kana batak ieu nabi na heula ku urang kekuatan nabi na di ka urangkeun heula shalawatan heula engke ka ditu da ulah aya suudzon apa aya suudzon ka ngan mita ulah suudzon pan ka urang teh supaya ulah suudzon cara nabi dididiklah ku guru mursyid. Nah ulah ka kanjing nabi engke lamun ka guru mursyid suudzon ka kanjing nabi ge suudzon asal ge suudzon ka kanjing mah beres dik dibersihan heula kabeh ge jam meunang Allah. Tah kabeh menang Allah sok gerak kabeh ge menang Allah hirup nang Allah maot nang Allah sehat nang dibere ku ari heulanan nu asli ti Allah tanpa aya embel-embel guru heula cak pikiran urang tek dibere susah. Mulai urang ngagunakeun hate kumaha alhamdulillahirabbil alamin kamari dibere sugih ku hari dibere susah sugih dan Allah susah nang Allah atuh urang mah ngan sakadar kudu narima keur sugih kudu narima keur susah kudu narima geus lah alhamdulillah lulus sehat nang Allah gering nang Allah keur dibere sehat biasa bae bari dibere gering mikir sehat teh kan pamere Allah gering kan pamere Allah bati narima urang mah narima karena sehat narima karena gering jaka bae ti Allah jalain laeun menang ti Allah sugan ieu mah sehat ti Allah gering mah lain ti Allah lain eta kamari teh kahujanan aya hujanna menang saha aya hujanna menang saha isi hujanan menang saha digeringkeun teh sabab hujan geus ulah make sabab-sabab nang Allah titik panjang di kadinya dinya mah narima ku ari abdi narima Gusti sehat teh ti Gusti abdi ku ari dibere gering ku Gusti abdi narima lulus. Namun kieu mah ya Allah ya Rabbi aduh abdi geus dope ku Gusti dibere muriang ku asana Gusti kunaon dibere muriang atuh abdi Gusti tolol sih kunaon-kunaon ka aing atuh aing pangeran sih kunaon-kunaon ka aing paehan bisa ku aing sia ulah kitu tuh kan nah ieu urang digilak tah eta teh kebersihan eta geus kebersihan eta mulai aya jelema nu datang ka Waalaikumsalam aduh masyaallah Mang Haji sono ka urang teh geus beres urang diciuman segala rupa mere duit ka urang alhamdulillah gerak Allah menang 2 poe tolol sia kain sia kamari kapangi itu nanya dasar sia bolon sia ye urang aing dicarakan kudu kos kitu lamun urang haju pan sia nyarekan aing demo berarti ka Allah hakikatna menang Allah urang teh ditekeun ku Allah dicoba ku Allah memeh kos kitu teh kan ku guruna heula dicoba teh digulang gaper teh ku guru. Nah ieu melalui leungeun guru ke kawasan guru tangan guru rahmatan guru hakikatna bakan teh Allah kan guru bapan geus teu make nafsu ila nu hese gendangan guru mursyidna. Nah urang dalam rangka perjalanan supaya bagus sate urang teh ulah aya nyawat ka jelema lantaran asli mapan menang Allah kabeh ge
nu jangkung nu pendek nu gendut nu sage KBG kapan ciptaan Allah teu meunang ku urang dicacat kudu bagus bae lantaran KBG ciptaan Allah mun sakali nyacat can jadi. Aduh Masya Allah dahar make hawa can jadi kudu naon sesuai jeung perintah Allah niatan jang ibadah tuh kan mantap kaditu nama kayak model urusan batin mah model teh kieu kamari mah dahar teh wajar sakumaha biasa geus salatna ge wajar ketika manehanana dahar jeung tamu rada loba ngahormat ka tamu salatna kudu rada loba. Nah, doa ka Gusti Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi dibere nikmat dahar ku Gusti mudah-mudahan abdi teh aya ngahormat ka tamu. Nah tina gede dahar abdi jeung babarengan jeung tamu nu biasa abdi tahajud 20 rakaat lantaran daharna abdi 2 piring abdi bade 40 rakaat gak salah lantaran hirup lain jang dahar tapi dahar jang hirup eta teh bahasa semua eta teh urang sing hade ulah hirup jang dahar ulah hirup jang nginum ulah hirup jang sare tapi dahar nginum sare jang jang awak jang ibadah jang hirup maksudnya hirup jang ibadah tuh mantak aya nu nyarekan ka Imam Ghazali satu ketika Ghazali bejana maneh teh ngomong-ngomong ulah cinta dunia pan maneh mah cinta dunia aing mah pangcintana ka dunia tuh pan saya orang ngomong nyana di Minhajul Abidin dia ulah cinta dunia kira-kira bangsa di datanya mah ku muridna pan mama bangun cinta ka dunia saha nu teu cinta kula pangcintana terhadap dunia caknya aja kumaha eta teh ngaluruskeun omonganana atuh pan dina kitab mah beda henteu beda akur jeung dina kitab aya teh dina kitab cenah ulah cinta dunia kok jadi cinta kumaha lebahna aya jeung Imam Ghazali mah maksudna kumaha lebahna kieu ari sia eta hirup menang saha menang Allah ai kuatna hirup eta kudu make naon dahar Aisyah dahar cak sia dahar dunia tak lain dunia sanggeus sia dahar eta bisa henteu dahar lamun henteu dagang henteu nu dagang nu tani nu mah tani dagang eta kos kitu cicing we teh Imam Ghazali eta kan cinta dunia cenah cek tuan ulah saha nu cinta dunia mereka deui sia macan ka arti meureun sia hirup apa bae hirup cekeuna teh ai hirup sia eta bisa hirup teu mun ke dahar henteu ai dahar dunia teh lain dunia atuh teh sia mun bisa teu dahar tata menangan dunia lamun teu dagang henteu kudu dagang kan dagang atuh sia jangan hasilkeun duit jangan meuli beas jangan dahar ngan sanggeus sadahar awak kan jadi sehat hirup ngaranna hirup da pake ibadah aing cinta ka dunia ngan aing mah jangan hirupan awak aing sebab aing teh lamun henteu dahar cek Imam Ghazali leuleus mantak aing mah keur ngaji ge ngarokok dahar itu ngopi masalah tuh kan jadi eta kumaha eta kasih bola oh cek Imam Ghazali siapa pan keur dididikan ayo urang pendidikan ta masa pendidikan mah can kahartieun mantak bitarbiyah ieu tah ieu keur carita engka karaknya lande ka wali moal ka kaharti atuh lantaran janana encan ngarasakeun ke geus boga rasa sanggeusna eueuh cinta dunia nu mana nu ulah dicinta ja ai dunia nu jang pake dahar urang jang hirup urang mah nu hirup urang teh jang pake ngabakti ka Gusti Allah atuh teh mah kudu mantak ulah kaget lamun leuleuh kiai gembul daharna atuh emang watak bae eta meureun iya urusan batin kan jadi kan lain urusan nyaritakeun pake dahar tapi kan urusan batin ngan efekna engke efekna ka dahar ka nginum ka sare ka ngan ai encan dididik mah teu kaharti bae aju ka ditu teh suudzon bae cinta dunia nya segala mobil segala PHS segala naon dia ya wali nu kos kumaha wali mah Nurudin ya wali Rudin wali si Nurudin lah maka tambal tepil untuk boga nanaon untuk boga sendal sebelah lain los ciuman ku sia teh kos kitu wali mah teangan tuh sia dipel bak loba
kita ngerang kalau bambala ya bujal mereka dulu wali meureun eta aja kudu kuat encan kaharti ku sia jadi raja wali bapak kanjeng Nabi ganteng gagah wali ka dieu sih itu seunang kadang-kadang si Abu Bakar Siddiq sugih Abdurrahman bin Auf pang sugih nah kapahan lain lalagaan Abdurrahman bin Auf sugih teh sugih jasa datang ka kunci na Abdurrahman bin Auf kapan 70 onta di bawah hei lain lalagaan sahabat dan sugih jasa kan anu dikubur anu dimakamkeun di Yordania lain lalagaan sugih anu cak Kangjeng Nabi sadirham ti Sidina Abu Bakar leuwih amis tibatan 1000 dinar 1000 dirham ti Muad bin Jabal kaget Muad bin Jabal kok gitu Tuhan kok gitu emang gua ai ieu mah sadirham ti Sidina Abu Bakar na geus tersepeun kana dunia dibere sadirham teh amis ai teh ente mah 1000 dirham teu amis lantaran entena masih cinta dunia di haritapan cek Abdurrahman bin Auf abdi jang naon sugih di akhirat kasaraka neraka mah ku abdi deuk dibagi-bagikeun harta abdi Tuhan saksian ku Tuhan nya mah aja kos kitu bantah diomong ku Kanjeng Nabi wari malah menusugi diomong ku urang nya kiai na bae hayang yang resek wari neangan kiai numbung hese deui harayang bae deui hese atuh da batak ge asal geus suuzon ngecilaka mal jadi hese nah ieu urang ngabedakeun nu cinta dunia jeung nu teu kan hese urang teh lantaran urang henteu berjalan di eta tapi lamun urang berjalan eta kanyahoan oh tersepeut bab anu nyana kos kitu oh tersepeut bab anu nyana terus oh nyaho saperjalanan aya henteu berjalan mah sarua nyana naik mobil urang naik mobil nyana make BHS urang make BHS nyana dahar urang mah babadog leuwih gede malah mapan tuh jajah akur bae teh urang giliran wayah tahajud teh akur wayah zikir teh akur kan tuh jadi jadi tuh bisa ngabedakan sebabnya nana henteu mudhof ila auliyaillah ketika nyana mudhof ila auliyaillah kudu babarengan hirup nyaho ke bakalna ketika eta embungeun nyana mah eta ketika eta embungeun nyaho ayana dunia datang nu embungeun nyana nu daekeun nyana nu embung oh kara kaharti ai jauh mah moal nyaho ai jauh mah moal nyaho ya lantaran teu ditarbiyah eta teh merupakan bentuk tarbiyah nah kuari mah caritana kieu ieu mudhof ila auliyaillah perjalanan nyalande ka wali nyanana ditukangeun diurus ku wali nyanana ngahidmat ngan encan datang maot engke di akhirat nyana al mulhaqu fil ma'al dihijikeun jeung para wali Masya Allah untung jasa kan eta engke dibere jana ge sapaat teh lantaran jana geus kaasupkeun kana wali padahal mah nyana mah karek berjalan sabulan 2 bulan nah aja pae janana wali bae engke di ditu di akhirat mah geus jana ge ulah ka surga tangan murid si aing murid aing mana cek geus uai ge kakarak cek heun wau sia bae tuh tangan ku nyana wau mana ieu tadi emang sia naon aing nyaho ieu ditanya paatan ja ugus ya salamatan teh tuh aya SK na aing mah tuh di malaikat Malik tuh menang ka neraka aing mah tuh aya ge malaikat Ridwan bener dah jadi si heran dia emang kumaha gitu di dunia aing mah nuturkeun wali milu jeung wali cak wali kieu cak wali kieu cak wali kieu aing aja saya jadi wali henteu kan aing di dieu kuron jadi kaasukeun wali ye wa wal mulhaqu fil ma'al boga syafaat teh sarwajana wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin mugia manfaat kasadayana ilmu tina pangajian Abuya Uci Turtusi nu di Cilongok ya gitu baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.